dilaksanakeun dina hiji kerajaan nu disebut Kerajaan Galuh. Dipimpin ku hiji raja anu jalmana Prabu Wijaya Kusuma anu adil tur wicaksana. Anu kabogaan permaisuri anu sabar tur bager anu ngaranna Dewi Naganingrum. Sarta hiji selir anu ambek sarta jahat anu ngaranna Dewi Pangrayap. Ih, naon sih Naganingrum teh adikan pisan. Pangrayap yang penting saja minta reka bantuan Dewi Naganingrum melahirkan. Angga, namun anjeun teu kaberatan. Dewi Naganingrum akhirna melahirkan. Akhirnya pangranyat nitah lengser bikin orang Dewi Naganingrum. Bener dari tadi kerja dia orang kami ya orang. Si lengser pun bikin orang Dewi Naganingrum kawalungan saja paksa ngagunakeun kandaga emas jeung daun hayam di cerona. Dewi Pangrayap merek kesaksian ka raja yen Dewi Naganingrum ngalahirkeun kirit atawa anak anjing. Gusti Abdi, kuring sagara bantuan Dewi Naganingrum melahirkan. Jeung patingalina Naganingrum melahirkan anak anjing. Naon, umat bisa manehna ngalahirkeun anak anjing, nyarakeun. Prajurit, dina panggil dengan saya. Lengser kecil. Geura lebetkeun Ning Naganingrum ka penjara. Kajadian ieu bisa jadi aib bagi kerajaan. Biji poe ini jeung aki balagatang manggil kandaga anu sina orang jeung daun hayam. Aki-aki, mobil aya pisan. Ini balangan perang bunga kasida. Orang tua langsung dibawa ke bukit Kadilawa. Sama barang tahun di harita. Dina hiji poe budak teh milu jeung akina balagantrang neangan kai. Sabab akina keriweuh nek teh kai, anak akina nempong manuk ngaluncat dina dahar. Ki, ari teh ngaranna naon? Eta teh ngaranna manusia. Ya Allah. Budak cempeng kene bari netep tangkal. Anjeunna ningali sato loncat nepi di pikan nyaho ku budak eta. Tuluy nanya deui ka akina. Ki, ari eta teh ngaranna satana naon? Eta teh ngaranna wanara. Ki, gini ngamun satu ieu dijieun jeung geuning ngaran. Oh, nya saya bisa jadi aran anjeun teh wanara. Sanggeus menangkai, Aki, Nini, jeung Cium balik babarengan. Punten Aki, abdi kan minang ayam jagoan lu. Ayam jagoan naon jagoan itu naon sih? Ada ayam Ki. Oh, nya sakedapnya Aki geus sabab Aki kan kejar ayam. Oh, nya sakedapnya Aki teh boga ayam. Dong, naon dong? Dong teh anu ngambang babangan jeung anjeun dina warungan. Pikeun ngeuleman gendot anjeun kudu kagung padang jeung bulu sabantuan. Oke,
Cium wanara kacida bunga. Balik di Gunung Padang Dalila aya dua prajurit anu ngumumkeun aya sayembara adu hayam jeung hayam raja. Sebenarnya aran Bapak Anjing teh Prabu Wijaya Kusuma, Raja Galuh Pakuan. Ah, Bapak teh raja. Terasna Anjing teh keturunan Putra Galuh. Teras abdi bade ngaban kerajaan Raja Galuh. Ini Anjing teh abdi teh gawannya. Aki jeung ini kasih sedina ditinggalkeun ku anakna kana gagal. Kemauan ni eta pakuda madamel kaributannya harapan kuring. Geura ajak modal patuh. Iya paduka, abdi boga hayang jaga balun. Aneh indungna hamil satahun sampai we menetes, belum nanti geus kumalayang di balungan. Jantan anjeun rek ngambil jeung kuring lang patok lagi. Lamun hayang abdi eleh, abdi rela ngangkat nyawa. Tapi upama hayang raja eleh, urang hayang dipasihan sampai kerjaan dulu. Kuring satu. Lila hayam cium karsa. Hayam teh gencangna gawas disamber sanggeus satu panaga. Hayam cium macok balik hayam raja menyebabkeun hayam raja pae. Geura saksikeun kuring rek ngawariskeun kerajaan kuring kaputeran pangkasepna. Cium wanara. Raja Ginjao pangganya pengakuan raja, akhirna pangganya teh diasukeun ka Pancara. Kapunten Raden, abdi hoyong ngawastosan ieu Raden ayeuna asup di penjara ku parekat Prabu Raja. Naon kumaha bisa? Raden, ini pangdeureun panyawa Raden Prabu Raja, baheula hiji orang sagalihu ayeuna nasina teh ieu panara. Tangkap bisa kena kajantungan wayana cium wanara. Abdi bakal ngajak gelut bikin merintih kan. Arya jeung Cium taruh. Raja menempuh eta akhirna ngabage wewengkon antara Arya jeung Cium. Cium wanara ngawarisan negara sabelah kulon, sedangkan Arya ngawarisan negara sabelah wetan. Sakitu we penampilan ti kelas 8B. Kirang langkung nuhun dihapunten. Wassalam.